Dongeng bahasa Sunda carita ngeunaan Ki Sabelah. Zaman baheula aya hiji jelema ngaranna Ki Sabelah. Eta Ki Sabelah kacaritakeun kaliwat langkung sangsara, nalangsa jeung awerat. Kusabab dibedakeun jeung batur. Ari batur-batur jejeg awakna, ari aing ngan sabelah. Geus kitu semprung lempang berang peuting, ari losna kawetan. Sejana rek neda dipangjejegankeun awak ka srangenge, sabab eta nu pangkawasana. Emutan Ki Sabelah ku srangenge buana panca tengah. Satangkebing bumi satangkebing langit kacaangan kabeh. Nu matak rek neda dipangjejegankeun awak ka panon poe. Eueuh deui nu kawasa sajabaning ti srangenge. Barang geus kitu, tuluy Ki Sabelah ngadeuheusan ka panon poe. Teu kacaritakeun di jalana, ngan kacaturkeun geus dongkap bae ka srangenge Ki Sabelah. Ari saur panon poe, Ki Sabelah. Jawabna Ki Sabelah, "Nun, sumuhun. Kaulanin Gusti. Jisim abdi nu matak marek ka Gusti. Sabab henteu aya deui nu kawasa sajabati Gusti. Buana panca tengah ku Gusti kacaangan sadayana. Kitu nu mawi ka Gusti jisim abdi neda dipangjejegankeun awak. Karana jisim abdi teh teu kaduga tepung jeung pada bangsa. Margi ari batur-batur jejeg ari jisim abdi ngan sabelah. Anjeunna kedah dipangjejegankeun nya awak. Kaulanun. Wangsulna panon poe. Ki Sabelah, kaula teu sanggup karana aya deui nu kawasa sajaba ti kaula. Nya eta anu ngaranna Ki Reuk. Nya buana panca tengah ku kaula kacaangan kabeh. Tapi lamun datang Ki Reuk mah rep bae angkeb. Nya eta anu matak Ki Reuk leuwih kawasa batan kaula. Jadi maneh kudu ka Ki Reuk bae. Sanggeusna amitan ka srangenge, semprung maju Ki Sabelah rek matur ka Ki Reuk. Barang geus tepi ka Ki Reuk, dipariksa Ki Sabelah ku Ki Reuk. Ki Sabelah. Ngawangsul Ki Sabelah, "Nun, sumuhun, gamparan sim abdi sejagaduh pihatur. Sabab taya deui nu kawasa sajabati gamparan. Sim abdi rek neda dipangjejegankeun awak. Margi era ku pada bangsa. Sim abdi entas ngadeuheus ka panon poe. Emutan eta nu kawasa. Tapi saur panon poe aya deui nu kawasa nya gamparan. Margi najan panon poe keur
nyaangan buana pancat tengah oge. Ari sumping gamparan mah terus bae angkeb satang kebing langit. Kitu numawi sim abdi neda dipangjejegankeun awak kagamparan. Saur Ki Reuk, teu sanggup sabab aya deui nu kawasa leuwih ti kaula, nyaeta angin. Sabab najan Reuk tedoh oge ari datang ki angin mah murubul budal kabeh. Eleh kaula teh ku ki angin, nu matak kaula teu sanggup ngajejegkeun kasampean. Anjeunna mah kudu ka ki angin bae nyanggakeun dipangjejegankeun nya awak sampean. Ari geus kitu gancang ing carita, ki sabelah semprung bae ngadeheus ka ki angin. Dongkap ka ki angin, pok ngomong deui. Ari caritana mah cara nu tadi ti heula tea bae. Gancangna teu sanggup ngajejegan angin ka ki sabelah sabab aya nu kawasa. Cek angin, gunung nu kawasa batan kaula sabab didupak ti kidul gedeg, didupak ti wetan gedeg. Eleh kaula ku gunung. Ki sabelah tuluy maju deui ka gunung. Gunung oge teu sanggup da aya nu leuwih kawasa, nyaeta landak. Kusabab landak sok nobroskeun gunung. Terus bae ki sabelah ka landak. Ari ku landak dituduhkeun ka anjing. Nu matak landak teu bisa ngalawan ka anjing. Ari ku anjing ki sabelah dituduhkeun deui ka manusa kusabab anjing dihajohkeun ku paninggaran. Ana geus kitu ki sabelah susah liwat langkung. Pokna bet eueuh nu kawasa, manusa keneh bae nu kawasa teh. Bral deui ki sabelah menang pituduh ti pada jalma, carek jalma-jalma kabeh. Mun menta dipangjejegankeun mah kudu ka Allah, sabab eta nu kawasa nu bisa ujieun urang sagala sasatuan jeung tatangkalan nu bisa nyieun bumi pitu.